walhamdulillah. Bismillahi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke Kak, ibu-ibu keluarga besar di Bogor, di mana? Bogor Kuningan, perbatasan Cirebonnya. Oh iya. Keluarga besar Ujang sana mina. Anu pondok banyak. Rifka. Ku eta ku Pak. Karunya bisik cibuk makal congka panganten ditutupannya. Ujang Rifka, keluarga besar Ujang Rifka anu di Bogor Kuningan, Kecamatan Tribados. Oh, neng saha nak? Nok osa, neng atau nok? Neng osa, keluarga besar di Panjalin Kidulnya, Hormatan Tribados, mangga urang sasarangannya dihijikeun di Bogor Kuningan sareng di Panjalin Kidul teh, urang ngadua ka Gusti Allah supaya neng osa teh sareng Ujang Rifka teh rumah tanggana sakinah mawadah warahmah kenging rahmat di Gusti Allah, dilimpahkan rahmat sareng hidayah di Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gelis kasep aya disawer teh di halangan di kidungan, ari kidung teh pakai amanah orang tuanya. Ari amanah orang tua teh etang-etang pakaulanana atanapi hiburanna ka panganten janten ada dihalalkeun cenah. Terus aya sawerna nya. Eta teh sawer teh sawerang sawer. Aya artos, aya permen aya teh. Permen kis, arti kis bahasa Inggris naon? Cek bahasa Sunda. Nah. Dari Ujang Rifka sareng nok osa diawurkeun eta permen kembang kis. Ai kis lu. Artinya hayang nyium maneh. Ya. Aku kis cium yuk kamu. Aku cium kamu. Leres. Nah eta. Ayo pakai esahnya. Mohon. Eta artos sareng permen diawurkeun ku Ujang osa dibalik. Ujang Rifka nok osa diawurkeun di pelaminan lambang make di rumah tangganya. Ari permen rasana manis. Urang hirup di alam dunia umat muslim wal muslimah kudu manis budi hari tetap ada bangsa kasasama kecuali kan udah kenalnya. Kalau kenal mah cuek aja nggak apa-apa, tapi kalau udah kenalnya orang tua ibu sopan ucap salam ambung diambungnya berpelukan manis nak permen dirasakan kurang rasana tapi manis budi nak lambang nak diawurkeun pelaminan dilaksanakan ke rumah tangga nak eta lambangna ari artos jadi Pak lamun dagang teh dipasang langsung kurang ya mohon diawurkeun eta artos ya jangan dagang teh tablok pun ke rumah tangga si biasa barabere kan tukang dia anak yatim di ini Batur mah kali ini sih biasa kayak kalau dagang teh bapak usaha ciri ini geus teu bisa usaha aki geus teu bisa usaha ngomong akol kurang kasih kurang anu kurang si biasa anu 100 juta sabaraha anu diawurkeun di rumah tanggana lambang diawurkeun pelaminan dilaksanakeun di rumah tangga insya Allah. Ieu mah teu aya baskom kanggo raup kanggo teh nya ari di Bogor Kuningan sok aya teh mah ibu aya baskomna teu aya di dieu pangcandakeun baskomna da biosna teu ageng-ageng oge kira-kira kapinun we kitu eta sanes kanggo mak kan sanes kanggo ibu sawer sanes ibu sawer mah geus diborong ku ibu Windy 7 juta salembar sok bayangkeun 1.100 tapi can aya di dieu mah 7 juta salembar ibu Windy mah gak mungkin aya baskomna aya
ibu mana makelan ka ujang rima sareng nokosa eta teh ibu uang artos eta teh bibitnya tanda asih dari orang tua di waktu di pelaminan kanggo ka ujang rifak sareng nokosa. Jadi mimpitina teh kedah di urang mana panten pameget gaduh ibu icisna upami teu gaduh nganjuk atawa minjem heula nggak boleh gitu nya bios sabaraha bios. Bismillah damawawitan mugi Gusti nang tayungan gelis aset nurendengan mugia kasalamatan salamet gelis ayeuna mimpin kacaroge masing tigin gelis kumaha neng osak sing tiasa kumawula kacarogenya kumaha gatna yayang bebeknya signifikannya asinifikasinya bahasa teh anu sae neng ngongkeun kebaikan ka sadaya keluarga sing sopan santun nya eta pisanon geulis kaset tumbuk catur mapai lacak ngadongdong tapak kaluhur hayang gua tepungkusan di geunah dalam hieup ditunda tah juang siang usaha dan yang sudah Jawa mangga lajeng keunang sewa siri geulis kaset aya anu temoh na anu necekna aya teuing isin-isin ibu bade sabaraha bae ge mangga nya sanes kanggo ibu sawer. Ya Allah, nu maha agung, nu midamel bumi langit. Gusti Allah, raga jeung sukma sadati kadawiti dadadi jaga diraksa ya Allah. Nada amin sejak mimpi nutur galurna kaluhut kawinnya jadi neng osa ujang rika tambah kiwari masih ngabukti sumangga sabi rumawat gelis kasih ngajadi kali pananti keamanan rumah tangga neng osa ujang rika dugi makmura negeri pihak masyarakat punya pandomana repeh rapih gelis kasih bentengna di rumah tangga hoyong repeh rapih silih asah silih asih silih asuh silihkannya asih silihkan silih ilmu di mana yayang ripa wujud hilap dielingkeun ku yayang osa sing penaah teuing ambeknya malah mah ngaturkeun nuhun ka yang osa teh teuing egoisnya tuluy yang osa teh hilap dielingkeun yang subuh aya subuh teh pang berat-berat ngalaksanakeun ibadah subuh teh cek anu tara mah itunya nyasik biasa mah kecil insya Allah silih tika cinta dugikeun ka akhir hayat nikahnya satu kali baiknya amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakuyunan rempuk jukung neng osa ujang rifa Gusti Allah sing jembar manah koncina cinta ka Allah sangkan hirup selamat dunia akhirat gelis kasih laksanakeun perintah Allah perintah Allah majelisnya pasti sadaya nangga umat Islam terang tuh sagara kehidupan geras orang tanpa karirang sing tenang sing udang pantang bedak keaminan yang anak king lompang kena jalan kebenaran gimana kebagjaan alalun hidup duaan nun Gusti ya Allah maha agung hamba nitipkeun putra putri hamba ujang geripak sareng neng osa mugia walagri getih mugia waluya raga mugia rahayu balung maka walagri maka waluya maka rahayu amin sarayana
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu piuruk sepuh negia jadi pamantri ulah pisan lalawara gelis kasih panjang kunjung panjang jodoh panjang pamikiran anak gelis ngeposak ujang lupa jadi jami anu kona. Amin ya Allah. Terang konaah ari konaah teh tumarima ya tumarima konaah tumarima cek bahasa urang konaah cek bahasa para ulama. Tah ayeuna lamun urang untuk konaah di rumah tangga pasti gak cekcokan wae tapi hari badai ngawurkeun cenahnya pak aulan di keluarga nak kosanya nih kosak mun tak ibu badai ngawurkeun artos anu dua dingkul dua karung tadinya tak ayeuna ke ngaos pasti teraskeun kana haukolah bapak badai ngawurkeun babarengan dia ngada geulis kaset sok ngada awurkeun di pelaminan kan dilaksanakeun di rumah tangga sok urang awurkeun bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata dititipkan ke mana simpennya nah kayak dimana terus beres kasihkan kaneng kosak sareng bujang kalikan nah supaya tidak ada kesulonan geuning leungit aya nu beureuman sabaraha kena hiji ya sulo neng anu anak sangu hadieu geulis misahkeun nya ngeunaan kita sawerana mah kayak dipasarkeun tenang aja kayak dipasarkeun geulis ngadeg geulis jalan ngadeg papayun-payun berhadapan ya na dilakan hiji dicopot hiji sok hiji
Gelis dong yang ujang ripa ieu naon belum berarti kumahakeun gelis kasih ieu teh endog hayangnya gelis kasih di dalamna aya endogna endog nu ieu mah diucapkeun di dieu ayeuna endog nu eta mah tah diucapkeun anu ka iraha di mana terang muga-muga saparantosna ucap endog ieu sareng endog eta muga Gusti Allah melimpahkan rezeki dijadikeun bibit-bibit anak yang solih dan solihah, bibit anak yang sehat yang cerdas ngabakti ka ibu ramana jadi jalmi anu sukses. Nah ini ya mari diucapkan di dunia. Nah macana takut adu bilang minasyaitonirrajim basmalah bismillah kena takbir nah Allahu akbar. Nah sok pun ieu sok nah sepangan pun mah ibu peana sok auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar Allahu akbar halunya kane osa nah mungkin masih santai Bagian kita kita nomor 4. Nah, gelis kasep dicuci saparantosna keluar kata dicatenya digeuleuh dicuci lengket geuleuh nah rental adik bae ya nah tuluy dielak ambes baseuhna kan teu mecakna baraseuhnya jadi dielak sing kabak garing tos dielap anggokeun sapatuna eta teh naon sapatu teh tuluy gugahkeun yayang osana gugah yayang lambang engke kade satia satu nya nah ayeuna kieu ngadeg keneh ngadeg saparantosna gaduh anak yang soleh dan solehah dan sehat cerdas ayeuna dicepeng kuduaan nah neng osak anu panjang ieu ujang ripak anu bundere gede ieu pasti terang ari tadi mah ngucapkeun endog ayeuna mah mecahkeun geuning gelis kasih di rumah tangga sok geuteuh aya pacekcokna sing biasa mecahkeun kuduaan lamun pasiat teh ulah kadang tetangga ulah kanyahoan ku kolotnya kecuali berat pisan lengkapan sepuhnya nah lambangna mecahkeun geuning ieu tah eta lambangna muga Gusti Allah ngajabah teu aya bancang pakewuh jadi ayeuna babetkeun segala panyakitna kaditu dipecahkeun kuduaan 1 2 3 Allahu akbar aya naonan jobetna geus eueuh aya eusian eta teh atos berkatnya atos hidayah berkah eta pakadiekeun eta mana neng kayak tadi tisu mana tisu sok dibuntalin aku tisu dibuntal dibungkus acukan ka luhur sanes porno nya asok acukan ka payun neng osak teh bakal kenging anu sageung kieu nya anu nyandak nikmatna di dunia nah leres pinter bismillah nah tah calik gelis tah ayeuna kantun tuang ari tuang teh keur ali teh disuapan teh ku ibu ramana lamun ibuna nuju ka pasar putra nak lapar geura disuapan ku ramana ulah ditah tatangga malingnya ayah ibu cik di pelaminan ayeuna geura disuapan ieu teh muga-muga neng osak sareng ujang ripak teh sehat jasmani sehat rohani sehat lahir sehat batin dugi ka akhir zaman
ayeuna suapan ieu suapan ibu ramakna anu terakhir muga Gusti Allah ngijabah sok ibu heula ibu simpen lagi na tasna cari heula bapak nya Bayar. aya hadir simpen heula tasna doa nyiapin geulis kaset ujang ripat nok osak doana doa makan ibu mah doa nyuapin doa nyuapin Allahumma barik sok gelis kaset doa makan ibuna doa nyuapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fihi ya Allah berkahilah putra putri hamba nasi ini semoga berkah kepada badan putra putri hamba sok di imam gelis kaset alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin ayah umargi mamah menuju ke pasar sibuk tekengin disuapin ku tetangga ayah geura suapin sok ayah hadir ayah tak bapak tak mama tak abi tak hadir tak sok suapin bapak suapin jangan lupa putra bapaknya sok tangan anu kiri nak hadapin gadokna tah itu eta teh lambang-lambang nak waktu kecil so ayah kali dia tangan kiri mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik fihi ya Allah imam ya Allah berkahilah putra putri hamba akan surga berkah pada badan putra putri hamba gelis kaset saparan posna tuang tos bapak harikeun saparan posna tuang kedah keut supaya pencernaan lancar tangan kiri bersalaman deui tangan kanan dipegang tangan kanan pegang caunya Bu, dorong pengalaman Bu. Bismillah 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 sok imam Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa karomatillah wa barakatillah la haula wala quwata illa billah kasih gelis kaset anu terakhir mah bakakak ari bakakak teh eta teh cek para ulama mah lambang kurang hidup dalam dunia ari bakakak teh sok ditangkarakeun untuk anu engkeuna teh gelis kaset ngabeng ieu teh bakakaknya diponcitna make doa ngopenana sholawatan ari bakakak nangkarak teh urang hidup dalam dunia kudu sumerah diri ka Gusti Allah di mana sakit di mana bahagianya kadek lamun keur sakit lamun usunu kudu sumerah diri ka Gusti Allah lamun keur bahagia sing tiasa budak bagi nya tah ayeuna nikmatna bakakak dirasakeun hikmah tina bakakak urang sumerah diri ka Gusti Allah ambil anu tisuna dicepeng nah jeung Bang digimpak doaan bismillahirrahmanirrahim ambil kita tetap kita wow alhamdulillah asupkan ka luhur bakakak berkah ya udah sok simpen we ya bae disimpen candak nu hijina candak na etana ambil ya udah duduk duduk nikmat na bakakak merasakan doaan digigit bersama sok di imam doaan siram nah itu minum deh bismillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa karomatillah wa barakatillah la haula wala quwata illa billah alhamdulillah antum sungkem ibu atau kang musisi aya suling sungkem Agus
Ibu, neng gelis, ambil airnya ke sini. Ngadeg kantung sumpahnya. Bade Ibu Ramana, Ujang Ripa, katanya ke Ibu Ramana. Neng Osa, nanti payun. Neng Osa. Ringgit kali dia. Ayah kali-kali. Kali-kali. Acara sungguh. Ibu Rama dipayun Osa sareng Arina untuk dihapunten seakan-akan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim. Enggak Gusti Allah, ngahampura masa-masa putra ibu sareng putri ibu. Sejak nyuhna kepangkuran ibu sareng ama, wonten dihapunten anu seakan-akan naon tilu ati ibu sareng tirana. Tilu aku pisan pupus kurang. Dihampura pisan ibu sareng kurang. Sing panjang kunjung panjang boro panjang lengkah panjang mulyana. Sing pangken balik penyakitnya, sing jembar makayana, sing maju usahana. Ka Gusti Allah mustajabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli bali amin. Dipeluk hujan, ayahna dipeluk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa haula wa la quwwata illa billah. Ibu, putra ibu anu indah ya. Tekengin bisa hasakade, tekeng dibilah-bilahnya, tekeng konten kan komen kan. Iya putra ibu sejak sujud.